pernah terjadi doa Sayyidina Ali ngadoa Allahumma la tuhawidni ila ahadin min khalqik mun bahasa urang mah ya Allah muga be Gusti ulah ngabutuhkeun ka abdi ka makhluk-makhluk Gusti ka salah saurang ti makhluk-makhluk Gusti muga ulah ngabutuhkeun diri abdi ka makhluk-makhluk sarua jeung kitu abdi ka Gusti bae kos bagus eta doa cik Kanjeng Nabi la taqul hakaza ulah ngomong kitu Ali ulah ngadoa kos kitu laisa min ahadin illa wa huwa muhtajun ilan nas eueuh hiji jelema kecuali ngabutuhkeun ka jelema ja kabeh ge eueuh nu teu bisa ngabutuhkeun wabeh jelema butuh ka jelema justru dengan ayana cacampuran jeung jelema urang bisa ngalep manfaat baik manfaat dunia maupun manfaat akhirat hirup teu bisa sorangan Ali cik Kanjeng Nabi kos kitu sok doa kos kitu cek Sayyidina Ali pakai pakulu abdi kudu kumaha atuh ngadoa ya cek Kanjeng Nabi Allahumma la tuhawwizni ila syirari khalqik itu atuh ngadoana ya Allah muga Gusti ulah ngabutuhkeun ka abdi ka nu garorengna makhluk Gusti eta nu garoreng karak sia-siakeun itu bagus atuh moal bisa sok teu neuk kumaha hirup bisa sorangan ja moal bisa kajen kumaha ge kulantaran teu bisa hirup sorangan ulah ngadoa la tuhawwijni ila ahadin min khalqik abdi mah ulah dibutuhkeun ka salah saurang oge ka makhluk Gusti ulah moal bisa urang hirup butuh dahar sanajan teu usaha berarti kan kudu aya batur nu usaha urang hirup kajen kumaha ge ngabutuhkeun pendamping kudu boga pamajikan eta kan manusia ngaranna ai boga pamajikan urang kuat teu dahar ai pamajikan urang mah kuat di sapoe-sapoe ge teu dahar ai pamajikan mah kapan nya gede pamajikanna timbanganna ge mah kisah kintal setengah sabeca sorangan ge teu mah kana eta sapoena dahar kudu sabaraha ya urang mah dahar teh alah cacomot setengah piring pamajikan mah saleter setengah eta saisuk can sore abongan saha nu lintuh kitu tuh eta sampai 4 liter jang nyana doang hayu Gusti pikiran eta kakarak beasna doang encan nyana mah kotok hijian di dah nah eta lamun pamajikan rampus kos kitu nu tanggung jawab sak mansalaki nah urang teu bisa hirup sorangan urang teu dahar pamajikan mah butuh dahar urang teh teu kudu sare dina kasur pamajikan mah kudu make elap make ampar make kasur urang mah geus bisa ye kajen kumaha ge lah teu kudu make sabun teu kudu make pamajikan mah kudu make sabun ari etapan sabun sikat odol pan kudu dibeli nu tanggung jawab kan kudu salaki jitu bisa kajen kumaha ge tetep bae kudu bae melalui orang lain nah eta teh perekonomian teu bisa mengabaikan anu sejen matak lamun aya jelema ngabaikeun anu sejen Gusti Allah bakalna dicabut kanikmatan hirupna sebab naon nyusahkeun ka anu sejen urang boga kitu duit kembangkeun supaya mamut urang teu boga tapi boga ilmu kembangkeun ilmu masyaallah ulah disangka urang boga ilmu kemudian dipikeun ka batur teh haju manfaat kemudian teu karasa ke di akhirat itu karasa urang boga ilmu nyeun kitu apem ngaji eta nyeunan kos kitu naon apem kula atuh pagahan hayu pagahan ieu tah ieu nya ieu naon garang-garangna beas sakitu emang apa beas geus ulah loba omong sia ieu gulana sakitu meureun tarigu geus ieu mah tina beas mah apa beas siapa suka ngaji mah dia ngamuridkeun jadi murid kudu nurut engke bakalna jadi ulah ka bakalna tuturkeun si aya geus atuh tah ieu gulana sakitu nya ieu salam make salam ulah loba ngomong menyapa pakai salam sereh segala nyana lagi bingung bakal jadi naon cenah ieu ayo
aduk mixer aduk kumaha pais jadilah set deh hasil tidak nggak guru bisa nyanakan nyen apem wari dikembangkan kan ku nyana set leletik anak pasar kang gedean masyaallah tina nyen apem kuari geus kajieun imah kuari geus dijieun kendaraan mang haji na nu tadi mere ilmu nyen apem maot nyana terus ngadagangkeun ieu keur carita perekonomian ieu lantaran fardu kifayah aya manfaatna geus maot ngocor bae masyaallah Bang Haji anu ngawurukan apem teh di jero kuburan beusengit apem aman aduh budak kurang salam ya ya Allah ya Rabbi ulah nyumputkeun ilmu wala taktumu teu meunang aranjeun kabeh nyumputkeun al ilma kana ilmu ulah sumput-sumput tah ulah ilmu rukun wudu rukun salat rukun jual beli perekonomian eta mah kobo eta kiai bahkan ngan sakadar praktek doang di majelis taklim ya jual beli syiro yang ngaranna batati bihil ma'is di antarana itu kalbai wasyira wal harasah nah jual beli kiai mangan sakadar teori doang kapan di meja jual beli ya iya pembeli mohon iya penjual ya barangna kudu kadeuleu nah kemudian kitu kudu tari meuli tari mangga jual gojreng ya eta kan ngaranna sah nu kos kitu ngaranna make ijab jeung qabul praktek eta kan carita di pengajian di majelis taklim di mimbar urang kuari sebagai pelakuna di lapangan oh iya hasil ngaji praktekeun ku urang tah sarua ieu ge ieu komo ieu mah nyieun apem lain lalata kabeli anu manfaat pemajikan anak bisa masantren anak bisa masantren bisa nyaho hasil tina ilmu nyieun apem eta nu mere ilmuna geus jadi tulang belulang di jero masih keneh ngambeus serehna we seungit jagana seungit tuh kan Masya Allah dah ilmu nu manfaat beda jeung ilmu main koprok ya bapana tukang main koprok anakna haju mimilu geus maot bapana kitu anakna teh keur tadi nama dilarang kan biasa kolot baheula mah kos kitu geus di abah bae main koprok masih mau ulah kan gitu biasa kolot baheula mah kan gitu kolot baheula geus jawara teh abah bae mau ulah tadi gaji eta kolot nu hebat eta ieu mah lain abah wasiat koprok teruskeun so tolol kolot wasiat kos kitu besi kurang gede tuh di luhur labarian bodet itu mah sogo gede kieu eta anakna teh naon ngaranna nu anakna teh nu paranti ngomong atuh sia naon tuh nyaho ada aduh berarti bandar budak ya lamun teh diwasiatan teh urang kuari ngawurukan anak kita sholat kita puasa kita zakat kemudian urangna maot anak urang ngalaksanakeun ilmu menang ti urang nangis aya di jero kubur ngocor terus ke jero kubur ilmin yuntafa'u bi lain lalagaan masyaallah karim nah kuari ilmu judi diwasiatkeun sing ada tah ieu nya ieu nu kos kieu tah anu ieu dadu ieu nu hiji ieu naon tah nu hiji ngaranna tah aya ngaranan kan nu 2 nu 3 nu 4 dah nu genep atuh sareng eta mah jeung gaplek kos kitu mah ya tah nu hiji itu tah kos kitu tah ki geus usia amalkeun ilmu ti abahnya haji ya abahna maot nyana ngoprok kok atuh abahna meunang di jero kubur ya Allah budak sia bae aing ditakolan ku dadu ku sia araraya tapi lamun dilarang teu anakna dilarang ulah
kemudian main baik anaknya main baik terus apa nanti sebab tengah wasiatan dah kos gitulah kercerita tentang ilmu nah iya Sayyidina Ali ngadoa Allahumma la tuhawiji ila hadin min khalqi dilarang bila gitu ngadoana Allahumma la tuhawiji ila syirari khalqi ya Allah muga Gusti ulah ngabutuhkeun kabi ka makhluk-makhluk anu goreng sakitu bae teh kutu cek Sayyidina Ali ya Rasulullah wa man syarru khalqi ai jelema nu panggoreng-gorengna saha emang makhluk Allah nu panggorengna saha sehingga kula ditita menghindar ti makhluk nu goreng sae pang nu goreng qala cek Kangjeng Nabi alladzina idza utu aminu wa idza muni'u abu panggoreng-gorengna makhluk Allah mah di mana dibere cicing tur aman ngadoakeun di mana teu dibere ngocoprak tah eta nu kitu panggoreng-gorengna manusia kos sok lagi jelema cicing di pasar wow ngandalkeun kumis dibere bae ku urang tenang ada saya udah tapi lamun teu dibere jana bangsat sia ini wilayah siapa bangsat dulu anak buahna diteh paling sia tah eta jelema panggoreng-gorengna jelema eta atawa nu sok di pengkolan teh pengkolan kadeulina mah sederhana eta trit dibere bae kurang makasih Pak Haji teh dibere bae kurang baledeg sia tapi di Cilongom eueuh tapi eueuh Cikupa Belaraja SPT aya eta kos kareng eta sederhana jelema mau priwit doang dibere bae makasih Pak Haji makasih udah aman teh dibere bae budak awas lu kesini lagi awas gua paku bannya ntar jelema kos kitu panggoreng-gorengna jelema mun hayang nyaho panggoreng-gorengna makhluk Allah kiai ngariung lamun dibere berkat jadi bere berkat teh eta kiai ge goblok teh kiai panggoreng-gorengna kiai eta kos kitu kiai eta masyaallah lamun dibere amplop gede bae waduh atur nuhun kita bareng-bareng nanti di sorga ya kos bapak kolot teh sorga ya Allah tadi bere bae waduh ngan ngomongkeun bae budak ulah deui diondang ka dinya negara beling sama kiai bloon eta nu kos kiai bloon aya nu lain kiai mah geus leuwih ti lah bloon eta mah masyaallah ieu mah ngariung nu di deuleu berkatna bae asal dibere berkat bae ngomongna ge pohara jasa ngalem bae masyaallah tah mah deui pang bager-bager mangaji eta tah mah bager jasa giliran teu dibere berkat bae tah mah kiai aja tolol jasa mal kebal tah mah umurna ge goblok teh eta mah goreng-gorengna jelema eta kos kitu ya Allah ya Rabbi karim ih cak anjing Nabi eta mah deuk saha eta mah deuk jawara ke kan ai jawara baheula mah lain kos kitu jawara kos kitu mah jawara baheula mah kan hebat jawara baheula mah aya huru-hara saha eta hah teh nyaho aya aing meureun ieu ieu aing sahibul wilayah masyaallah teh si budak bakal dia teh budak tanya si orang mana orang anu anak buah sia anak buah bejakeun ka bapak buah sia udah sok ganggu lembur ieu dibere duit teu butuh aing mah duit sakitu mah geus teu butuh bawa geus kusia ka ditu kabeh wah awas ulah deui teh eta jawara baheula mah kos kitu bisa disogok baheula mantak sararieun ka jawara ge sararieun masyaallah guru ya guru kulaleutik ya guru Pak Hasan baheula teh abah bae ge endeu zakat fitrah ka guru sia bae ka ditu guru sakola sebab lamun guruna tilo korupsi tilo ngomongkeun pantes nama dibere zakat teh pantes ngabring murid teh ka ditu ngazakat fitrah ya Allah ya Rabbi atuh kan guru kuari mah
Guru kuari makan kan lu ngomong naon cenah kieu geus loba hareusi ngomong aing jak kiaina ge blokan kabeh atuh komo guru sakola ya Allah ya tah ieu cak Kanjeng Nabi alladzina idza utu wa idza muni'u abu jelema di mana dibere aman ngamankeun nya nama di mana teh dibere nyawat ngabahayakeun eta jelema nu pang jahat-jahatna jelema eta goreng-gorengna jelema tidak terkecuali apakah eta jawara apakah eta kokolot apakah eta pamarentah apakah eta kiai asal dibere aman ngamankeun teu dibere nyarekanan ngabahayakeun eta pang goreng-gorengna jelema masyaallah atuh kitu kabehan jak wari mah kadeh kitu kabehan jak wari mah jak ulama geus puguh ieu mah di luar kakiaian mah kiai ge kos karar itu nya heuh cak ulama kiai ge komo di partai mah kiai di partai eueuh nu lillahi ta'ala Allahu akbar kabira kuari mah kiai di partai di organisasi emang aya nu ikhlasnya eueuh ya Allah dibere aman teu dibere cilaka dibere ngamankeun teu dibere ngabahayakeun pang goreng-gorengna jelema eta Allah karim masyaallah nu mantag lamun bupati boga anak buahna teh jalalujur atuh ngeunaheun ka bupatina ge lantaran ku jujur makan bakal araraman birokrasi teh ngarareunaheun dek gerak di nagara teh di bidang proyek jujur jeung adil atuh proyek teh kapan lancar moal tersendat-sendat di bidang pembangunan atuh bakal lancar di bidang pendidikan bakal lancar di bidang perpasaran perekonomian bakal lancar geus ngeunaheun kabeh lamun jalalujur mah nagara bakal aman ulah mikiran nasional sakabupaten heulanan dijadikan kabupaten percontohan sadunia pohara namur ngeunaheun tah ieu perekonomian nah lamun jelemana ulah cara tadi dibere bisa aman tur ngamankeun teu dibere bakal cilaka tur nyilakakeun eta panggoreng-goreng di jelema aduh Sida Abu Bakar ngadoa Allahumma inni as'aluka sabra ya Allah abdi nyuhunkeun ka Gusti boga Gusti mere sabar cak Kanjeng Nabi sa'altallahu al-bala Abu Bakar anjeun teh geus menta bala teh ulah kos kitu fasalhul afiyah geus bae menta ma al afiyah Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah al afwa wal afiyah di jerona geus aya kasobaran katawakalan Kanjeng Nabi mamere doa sakali di jerona muatanana pohara lamun ente Abu Bakar cek Kanjeng Nabi menta dibere sabar hayang dibuktikan engke Allah bakal ngabuktikeun dibere coba berarti lantaran geus menta sabar moal kanyahoan sabar jeung teu sabarna lamun teu dicoba Gusti Allah bakal dicoba engke kakara kanyahoan sabarna kuatan teu dibere bala ulah sok menta kos kitu geus doa mah Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah Kanjeng Nabi mere kos kitu madak urang osok belajar anti orai pawang orai nah eta teh mun aya orai diulinkeun ku urang dicakip dicocot teu nanaon nah eta urang belajar kos kitu engkena bakal loba orai sebab moal kanyahoan hebatna anti orai lamun teu didegeun orai jelema bakal kaget sebab naon loba orai-orai di dinya asal aya jelema bisa bae jadi pawang orai di lebur eta orai ambalaya orai leutik orai setengah gede orai gede bakal daratang sebab naon aya nu boga anti orai
cak Kangjeng Nabi ulah kos kitulah maningan ge geus bae urang mah menta salamet bae ka Gusti Allah. Nah, lamun jelema belajar pencak, engke ge bakal aya musuhna. Sebab moal kanyahoan hebatna boga pencak, lamun henteu kanyahoan, lamun teu dimusuhan. Lamun urang belajar pencak hebat, kan? Karena anu boga pencak mah diukna ge moal sila moal geus kieu bae. Nyana pikiran anak besi di dia kia, besi di dia kia, besi di dia kia. Eta boga pencak tilok, nyana tilok sila nyana mah. Tilok besi kia. Nganggang mah nganggang. Nganggang teu meunang ku guruna ge teu meunang ge. Lamun aja lama boga pencak masih kana diupna sila. Dah. Cantamat tamah. Pencana cantamat. Yeay. Tuh, nah, lawan kita belajar pencak. Satu ketika engke bakal aya nu nyoba. Sebab lo moal kanyahoan pencana hebat lamun henteu kadeuleu dicoba. Nah, mulai geus aya. Intik-intik di lembur teh aya warga anyar nang tangan kanyana. Hareudang aing mah. Emang geus kebel ieu. Dicoba-coba meureun hasil 20 tahun ka tukang aing belajar baheula di Bogor bari dagang salak ieu meureunanan kajian ayo mulai lantaran boga pencak aya urang geus bae Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah Gusti menta salamet bae lah abdi mah menta salamet bae masyaallah babari Kangjeng Nabi mah ulah sok macem-macem kecuali memang dek dipersiapkan jang perang di negara anu teu kondusif. Tentara kudu tambah tentara mah geus kudu gagah jasa lantaran musuhna santero dek nyerang ke negara urang kan tentara. Lamun Amerika nyerang mah tentara kanu dihareup. Lamun Cina nyerang tentara kanu dihareup. Korea nyerang tentara, Jepang nyerang tentara. Terus tentara mah kudu latihan unggal poe minimal jambu asak mah penyekan eta minimal eta. Masya Allah mah iyalah sida Abu Bakar Siddiq ngadoa ka kuping Kangjeng Nabi Allahumma inni as'aluka sabra ulah gitu cak Kangjeng Nabi ulah geus bae Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daim masih keneh loba-loba kitu naon ngaranna doa-doa nu dilarang ku Kangjeng Nabi majak lamun jelema dibere daek ngadoa Allahumma tawil umri sahih jasadi wa aksir rizki eta teh dibere daek takos kitu tah engke bakalna panjang umur sebabnya anda dicoba doa eta teh kajahoan mustajabna atuh ku panjang umur bapak kolot teh teu daek pae-pae kunaon cak injuna nanya bakolot kuda teh bapak kolot teh muriang saeutik kecageri usageun mah jaga parare abang mah ngadoa ieu ngalanggeng Allahumma tawil umurona wa sahih jasadana wa aktir amwalana ta eta tah ngadoa eta meureun ku Allah dibuktikeun doa eta teh lantaran menta panjang umur atuh daek ngadoa eta okos jelema deuk dibere sugih daek teh maca ya ghaniyu ya ghaniyu ya ghaninu ya goni ini dibuktikan ku Gusti Allah sugih berarti tuh ya Allah ya Rabb lamun jelema sok ngadoa aya teh Allahumma inni as'aluka Allahumma gitu naon gara eta Allahumma gitu anu sulamun fakbidni ilaika ghairu maftun fitnatan idza aradta fitnatan fakbidni ilaika ghairu maftunin tata nah lamun osok sering ngadoa eta nah lamun kira-kira loba fitnah dibaotan ku Gusti Allah sebabna mentana ge kos kitu ieu ya Allah ya urang mentak jelema nu sok ngawiridkeun doa eta teh ya qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba eta mah kadeuleuna kasep teh
sebab eta mah doa pelet atuh kawin deui rombongannya ngadoaan eta bae ya Allah ya Rabbi sadoa-sadoana naon anu loyog ka diri sorangan eta anu bakal dibuktikan ku Gusti Allah ye mantap ge urang ngadoa teh sing hade ulah sok sambarangan ngadoa dibuktikan ka jeung kumaha tuh ieu Sidina Ali ngadoa eta diulah Sidina Abu Bakar ngadoa eta diulah sebab naon urang hirup moal bisa teu babarengan ja anu teu babarengan mah hate jasad babarengan bae ka jeung kumaha jeung ditita ini ja'ilun fil ardi khalifah keur ngeunah Imam Ghazali sorangan ibadah ka Gusti Allah ditegor ku Gusti Allah Ghazali aing menyiencap nyiptakeun manusia teh pan geus aya dina Al-Qur'an ini ja'ilun fil ardi khalifah ai sia muncak ngomong urang mah tapi ilham kawali ai nyiptakeun si hajusiana sosoranganan bae mah tuh babari teh kos kitu mah hirup ngeunaheun sia ibadah sorangan bae mah pikiran tuh urang lembur sia anu can bisaeun rukun wudu can bisaeun rukun salat can bisaeun muamalah turun maneh urukan jelema tanpa ngarobah diri maneh ka aing mantak di mana geus usul ilallah karak nyana nyebarkeun agama geus di mana nyebarkeun agamana nyana teu hayang dipuji henteu sieun dicarekan dicawad kemudian teu hayang dibere kan ngeunaheun geus jadi wali mah Imam Syafi'i ge cek Imam Syafi'i ku ngeunaheun ibadah sorangan bae kan ditegor ku Gusti Allah ai ilmu teh dititipkeun ka maneh Syafi'i lain jang sakadar maneh sorangan sekeliling maneh anu perlu kana ilmu atuh engke agama bakal kumaha cek Gusti Allah pan maneh teh penerus Rasulullah Kangjeng Rasul di zaman Kangjeng Rasul tabligh ditaluturkeunlah ku sahabat Kangjeng Rasul teh aya sahabat anu tabligh diteruskeunlah ku tabiin sahabat maut zaman tabiin teu aya zaman atba tabiin terus silsilahna anu datang ka Malaysia anu datang ka Thailand anu datang ka Indonesia ieu teh aya sejarahna mun kukula dibacakeun sejarah Islam datang ka Indonesia selain anu kurang dibaca di sejarah Wali Songo oge aya sejarah-sejarah anu lain aya dina thariqah mah pembawa Islam pertama ka Indonesia dijaritakeun ti zaman Kangjeng Nabina di zaman sahabatna di zaman tabiinna anu melejit datang ka Indonesia ka mana heula mawa agama ialah thariqah aya datang ti pemerintahan saha ti keturunan mana lengkap di thariqah anu mantak teu bisa diabaikeun agama di Indonesia lantaran pada ngabogaan sejarah jelema anu berthariqah Habib Lutfi jelema anu berthariqah kitu Gus Dur jelema anu berthariqah nu asli dibere sejarah-sejarahna asal usul datang ke Indonesia pembawana saha nu pertama ka mana lari ka mana kumaha mantap geus teu bisa diabaikan di Indonesia sebab aya sejarahna ketika berjuang datang ka kuari mun kula dibacakeun awal-awalna tahun-tahun lagi aya tahun-tahun atuh deuk kumaha atuh tahun pertama mawakna ka dieu ka Indonesia saha ka mana heula terus ngamuridkeun ka saha terus tahun berikutnya berikut jeung tahun-tahunan geus aya nu mantak anu teu boga silsilah moal kuat nyebarkeun agama sebab nyana kebelegiteun obor mantak loba tah di pasar kemis mah haju nyarieun obor nyana teh cek kiai ge ulah leugiteun obor cek nyana teh ieu bae aya obor makan ngeunaheun urang cararaang blon teh mah di jelema tah eta mah obor eta gak tuh masalah tah ieu aya sejarah-sejarahna ngan geus teh kudu dibacakeun dilanjut-lanjutkeun bae geus di Jawa Timur ke saha Jawa Tengah ke saha di Banten ke saha aya sebab titipan-titipan nu kitu mah teu sambarangan dititipkeun engke ketika darurat pengembangan anak karak dibukakeun ka jelema anu bisa mawaan sebab baheula lagi kan urang lamun ngadongengkeun tentang wasiat negara sing hade yeuh
dititipkeun kapan ka sapi teu kuat dititipkeun kapan ka kebo ge teu kuat dititipkeun kapan ka anjing teu kuat dititipkeun ka embe ge teu kuat dititipkeun ka ucing teu kuat dititipkeun ka beurit. Tenang cak beurit teh disimpen di luhur tek bae asal ditanya aya beurit kumaha surat wasiat teh aya tenang. Begitu perekonomian tah nyaritakeun perekonomian macet eueuh dahareun beurit nah orang aya surat wasiat iya surat wasiat teh di dahar ku beurit begitu ditanyakeun ku mau coba surat wasiat teh ka mana sapi engke ka kebo nanyakeun deui ka gitu naon ngaranna ka anjing nanyakeun ka embe nanyakeun berbacakeun ka beurit cek beurit teh ludes kemana lah hampura aja perekonomian macet cek jalan teh atuh surat wasiat di dahar goblok teu geus sia mah nah atuh beurit diudag itu ku ucing diudag ku anjing diudag terus we paudag-udag tadi datang ka kuari tah lamun aya ucing beurit ucing neuleuh beurit diudag eta teh lain udag danaon nanyakeun surat wasiat goblok cek ucing teh sia nah ulah sampaikan ka kitu surat wasiat teh ulah sampaikan ka cara dibikin ka beurit aku beurit mah ieu surat wasiat nagara teh ieu super semar nagara dan lain-lain sebagainya ulah dititipkeun ka model tipe beurit lantaran bakal acak-acakan kudu anu rapi cara kuari kan rapi tentrem ngeunaheun urang turun temurun ti Pak Harto kemudian Bung Karno ka Pak Harto kemudian terus teureun ka Habibie ge sakitu ge teu ngadahar surat wasiat alhamdulillah ngan haju ngajengkang ka ditu nya terus bikin kagus aya surat wasiat negara nya anu make Bhinneka Tunggal Ika eta surat wasiat negara Pancasila satu ketuhanan yang maha esa dua kemanusiaan yang adil dan beradil geus satungtung di negara urang beragama asup ke surat wasiat eta ketika komunis eueuh undang-undangna di Pancasila nah berarti ieu sing hade ketika Lenin eueuh undang-undangna dirinya ketika Marxis eueuh dirinya ketika naon deui tuh siapa macet kan geus meta dan lain-lain sebagai dan teu beragama eueuh undang-undang surat wasiat teh cekelan beusi engke hanas cekelan surat wasiat tetapi di luar kewasiatan asup ieu kan bahaya ditanyakeun surat wasiat ke mana udah dicaplok kan bahaya nah ieu kuarikeun beurit teh kuari mah asup ka imah baheula mah beurit teh sandeuleu urang lumpat kuari mah ngarendeng jeung urang beurit nyak bolede eta beurit tanya hei beurit kunaon si sia wani amat biasa ge beurit aing mantak wani ge atuh sia ge beurit ieu henteu aing mah nu beurit mah tuh di kampung pondok eta mah rajana cenah raja beurit engge nyaho tah mah geus musyawarah kabeh ge geus ditetepkeun di MPR kami bahwa eta raja beurit taib jadi urang geus paron kuari mah jeung beurit teh ya Allah ya Rabb gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah orengana nyiptakeun lapangan kerja supaya perekonomian stabil fardu kifayah aya nu nyiptakeun nu sejen teu doraka nu nyiptakeun sehingga perekonomian terkatung-katung kacrut doraka kabehan kudu datang ka hese dahar hese nginum mah kitu keneh nyiptakeun mata timu bihil mais supaya perekonomian kehidupan di sebuah desa, di sebuah kabupaten, sebuah provinsi, negara supaya sempurna kondusif kudu diciptakeun. Aya anu nyiptakeun selesai kabeh. Nu diciptakeun doraka kabehan daripada hese-hese geus bae milih kepala negara supaya nyana nyiptakeun lapangan kerja. Ja aya menteri-menteri na untuk dalam jeung luar negeri geus aya menteri luar negeri dalam negeri untuk mengurus kelautan aya menteri kelautan untuk mengurusi tentang perekonomian aya menteri perekonomian untuk transportasi aya menteri-menteri dan lain-lain sebagainya geus cukup di negara teh asal tinggal ngalaksanakeunana we sesuai jeung aturanna wa jawabus salam wallahu a'lam.